Masya Allah. Oke, Kiai, lebaran hari apa? Rabu. Berdasarkan ruyat. Bener atau ruyatnya? Bener atau tidak bener? Kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ruyat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ruyat. Coba panggil lu ruyatna. Bener mana? Iya ruyatna bener. Waktu ruyat bulan tegadel alang. Serius ya kumaha serius. Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cek dengan haji direbohkeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh hal salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakalan lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ruyat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir, degikeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Oh, Kiai lebaran naon? Salasa, alhamdulillah. Terang tapanggiri jeung Rebo. Kiai Rebo. Ih, kumaha sih Kiai kos Kiai? Di Salasa aya umat, di Rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah, alhamdulillah. Salahna nurutkeun ceuk manusia, tapi gara pae tah Kiai. Gara pae. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu tak eta teh salah kos kitu yakinkeun ulah karena mui ulah karena yayasan ulah karena bos yakin ruyat titik yakin hisab imkan ruyat titik eta kakarak ibadah ketika orang engke disidang ku Gusti Allah ayo uci maju siap lebaran poenan Selasa atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti. Nunyeun kitabna. Ayanya na pendek leutik oke udang-udang. Aya naon ye? Ieu tanggung jawab. Coba ngitungna heula besi salah. Kutek jawab bener cenah ngitungna. Tanggung jawab. Imkanur ruyat. Anna ada imkanur ruyat. Darjatani paksaro iya menang sabaraha 2,9 bener Gusti aja uci dan kawan-kawan surga dekumaha Masya Allah. Kiai lebaran hari apa? Rabu. Berdasarkan ruyat. Bener atau ruyatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ruyat. Pokoknya mah kulama rebo berdasarkan ruyat. Coba panggil lu ruyatna. Bener mana? Iya ruyatna bener. Waktu ruyat bulan tegadel alang. Serius ya kumaha serius. Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cek dengan haji direbohkeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh hal salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakalan lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ruyat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir, degikeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Surga. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya pencena kiai nyaho salah atau nyaho jasa. Emang kumaha tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Dadukula pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin anu ceramahna tokoh daripada NU didinya ieu kepada NU ya Muhammadiyah kan mun Muhammadiyah usir aing pajar Muhammadiyah puguh aduh guys, masalah guys, saya Muhammadiyah kang bangsa kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Kumaha teh ceritana nyeritakeun urusan nuzulul Quran ujung-ujungnya
ceknya siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos itu ceramah nontak telepon ke kula, kok kiai begini katanya kaji ini ceramahnya. Kiai bangsat kata kos gitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU amal bejakeun lah kuaing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung di mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikan lebaran menurut pemerintah asda dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha? Sababaraha poe deui ka lebaran malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongengnyana Kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu. Kiai tetap sasa. Cak nyana saya juga salah pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur be pokona punclot be pokona mangga. Beneran nih malain lalagaan. Kayak bisa dipanggil jelema ngan moal dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kiai cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU. NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak. Salah pula, benernya nak, bener kula nyana ngomong di harapan kula tas dahar duaan baik akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu di luhur teh keur teu beres jasa urang lebaran poe Salasa malam Minggu nanya kade Minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat deuk kumaha sih kukula dibukakeun we mah pada urang na bae mah ulah bebeja kasasaan ka ditu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Ulah mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masyaallah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat ti Kabupaten Tangerang jeung pejabat ti Kabupaten Serang. Deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula eta teh poe naon eta ya Senin berarti sapoe deui ka lebaran ngomong jeung ku Senin kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab bapak ge cenah geus Salasa bae pemerintah mah deuk rebo pan pemerintah mah ru'yat tapi direbokeun bae endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing teh pan orang NU ngan eueuh tulisanana di NU kantor teu boga naon teu boga pan aing mah tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah cirina NU make kunut aing jeung usoli tah kerasa kusia lebaran poe Rebo ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa kiai nu poe Rebo teh ye nyaho jasa di ditu nyaho di ditu nyaho emang nyaho na kieu mah tupan urang lembur bebeja ka aing ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh maki uci di mana orang Jati aya kiai we pokona mah pendek jelema ya pengaco teh maki uci ulah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae ngacoan sia teh ngacoan aing ha awas ya ulah sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing aing mah naon kos gitu we pokona mah aya deui ngomong moy gorengkeun ki uci jadi kos gitu jasa atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing teman teh tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya cak kiai na rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah tanya di mana umatna bebeja ka aing mau bener kabeh ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggu tak eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU
di atas meja. So umatku dihandap supaya ulah kalabur, ulah paberencai, sebab paberencai na umat Amerika seserian, Belanda seserian, kafir seserian. Urang teh mung disengserikan ku kafir, rapikeun atuh mantak naon. Pengalaman di zaman Soeharto bagian rukyat mah jages pinter urang teh. Di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan rukyat mah. Kunaon makin kadieu makin bodoh atau heran, makin canggih makin bodoh. Anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae, nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae, walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun. Nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru. Urusan rukyat di zaman Soeharto teu pernah pimplan, di zaman Bung Karno teu pernah pimplan. Mantap jasa, begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran salasa geus beubeulian aju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya. Ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok. Nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo, nu lebaran salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah. Nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa. Ayo sia, mantap pemerintah celina peng digoblok-goblok ku masyarakat. Goblok cina aing geus takbir datang ka jam 10. Jueureun geus ngariung segala rupa. Isu kudu ngariung depan aya nu dihandap bang selain urusan bener jeung video.